taingan anu diriwayatkeun ti Sayyidina Anas parantos tahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktasna nyaeta Allah nyiptakeun alam dunya, nyiptakeun bumi. Allah ngadamel bumi, saparantos ngadamel bumi Allah eta bumi gelo. Hartina teu cici gelo ngadamel bumi Allah. Sanes kitu eta bumi anu diciptakeun ku Gusti Allah gelo. Allah ngadamel gunung. Sanes Allah ngadamel gunung eta bumi teu gelo cici. Sakabeh malaikat bengong. Kaget anu tadina ieu bumi gelo ngadamel eta gunung eta bumi cici. Mana kade ibu aya gunung atus baru mohon banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, akibatnya ulahna tangan-tangan manusia. Eta mana eta teh kudu nama urang teh dilindungi, dilestarikeun. Eta gunung teh ulah nepi ka gunung. Sabab eta teh ciri-ciri paseuna bumi. Sing paseuna pun kan zamana aya di mana-mana eta gunung Gusti Allah nya ketika derek dulu mah ketika hampir pucuk ieu pucuk naon pucuk beneran mah gunung alit pasir naon ngaranna gunung aralit teh bener seep ketika pantes daina aneh sepertos daerah contohna di Antamisna ini aya sepertos daerah luhur tapi banjir aneh kan ku syariat daerah mah mustahil lamun daerah luhur kan tapi kabanjiran akibat naon akibat geus keneh eta jalmi ge bima kasabat aidi nabi tak Allah ngadamel bumi nyaeta genyol saparantos ngadamel eta naon eta gunung eta bumi saling cici. Malaikat naros ka Gusti Allah, ya Gusti ya Allah aya anu leuwih kuat tinimbang bumi. Eta saur malaikat mun Gusti pangeran abdi aya anu langkung kuat tibatan gunung. Jawab Allah, malaikat ibu aya. Naon Gusti anu leuwih kuat tibatan gunung? Nyaeta aya suhu leuwih kuat tibatan gunung. Ibu teu sakeuti gunung kaburuan naon? Sakeuti rusak pan gunung. Leuwih kuat tibatan gunung. Saur Allah leuwih kuat tibatan naon? Tibatan gunung naon suhu. Ya Allah aya anu langkung kuat tibatan sun aya naon cai pernibatur ngawurungan gunung make di kapal make cai ibu di caian aya cai eta matak maruman eta cai kana sur jadi lebih kuat eta cai tibatan sun Tapi sebenarnya ayat contohnya aja, gedung anu kuat, baki wah betul kuat, desa kini beak dicai, Subhanallah. Gusti ayat anu langkung kuat tibatan cai, itu mau angin teh leuwih kuat tibatan cai, badai hujan badak datang angin badak, kadang-kadang betul semua. Eta ciri-ciri leuwih kuat. Beletikan we tukang nyaran ya geus cara hayang ngadatangkeun angin kumaha. Wah, kulit. Nah, kitu berarti angin teh leuwih kuat tibatan cai. Teu sakedik nya eta
akibat langsung pisan kapal anti kelelap anu akibat tina angin agung. Gitu lebih kuat. Saur malaikat ayat anu langkung kuat tibatan naon tibatan ayat naon jalmi anu baik sedekah baik susul yoga sedekah jariah tidak paling batur dan dina zaman ayeuna mah hese siga susah kami nabi lamun ayeuna sedekah jariah susul hutan wah tapi maksudnya infak anu ditangguhkeun sanes pada itu mah aya infak ditangguhkeun kaya anu wajib ayat begitu ayat aturan seperti itu aja. Kadang-kadang tuh sakit jalma anu nete galan ngajual sawahna keur infak baik itu keur eta infak tim surga ada begitu tadi bisik seperti itu. Saur Allah malaikat ayah anu diwakilkan angin nyaeta jalmi anu sodak menjadi dari batur hideu apalun daya masa sae ngerti kadang-kadang budeng-budeng kabadak saeutik kode anu sakideuna sakiri kode kadang-kadang batur apalun sae mana mah emutan deui mah hese anu sebutkeun kitu jangan paingan saur Allah eta jalmi musodai sodakoh jariah susumputan lebih berat timbangan amal nanti di akhirat hartina sieun teu bisa ngajaga ngariksa tina hayang kabudi kepada manusia da ieu mah hese ayeuna mah kadang-kadang sodakoh jariah kadang-kadang ditemukeun kasarea moal ditemukeun ayeuna hayang apalin batur mana ayeuna mah hese dina zaman kiwari hayang sodakoh jariah anu susumputan anu tidak apalin batur tah kitu tuh sedangkan eta leuwih kuatibatan anu parantos ditataana nanti kumaha sakitu urang sok urang jariah urang sodakoh urang zakat sok